Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Matius. Genep poe ti harita, Yesus unggah ka hiji gunung anu luhur. Nyandak Petrus, Yakobus, jeung Yohanes. Di luhur gunung ngan opatan bae. Di dinya, Yesus salin rupi, katenjo kunu tiluan raraina moncorong kawas panon poe, anggoanana bodas hurung mancur. Breh deui katenjo aya Musa jeung Elias keur cacarios jeung anjeunna. Pok bae Simon Petrus unjukan kieu. Gusti, kuraraos urang di dieu teh. Manawi karujukan, abdi bade ngadamel 3 kemah. Kangge Gusti, kangge Musa, sareng kangge Elias. Petrus keur unjukan keneh, brai aya mega ngagebrai turun mayungan ke aranjeuna. Tina eta mega aya soara, unggalna. Tah ieu teh putra kami, kaasih kami, anu kamanah ku kami. Masih ngagugu ka anjeunna. Bawaning kusarieun kana eta soara, murid-murid teh mani nyaluksurkeun beungeut kana taneuh. Ku Yesus disampeurkeun tuluy diusap. Harudang, ulah sarieun, saurna. Barang carengkat, geus teu aya sasaha ngan Yesus bae. Waktu keur marudun, Yesus mesen kieu. Kade, tetenjoan anu tadi ulah dicaritakeun ka saha-saha. Nepi ka waktu Putra Manusa dihudangkeun tinu maraot. Murid-muridna naranyakeun, kunaon saur guru-guru agama Yahudi mah, Elias nu bakal sumping heula. Waler Yesus, bener, Elias heula nu kudu sumping pikeun memere sagala kaayaan. Tapi kami ngabejaan, saenyana Elias teh geus sumping, tapi taya nu wawuheun. Jelema-jelema ka anjeunna sakarep-karep pisan. Putra Manusa oge kumaranehna bakal dikitukeun. Kahartieun kumaranehna yen anu dicarioskeun ku anjeunna teh Yohanes Juru Baptis. Sanggeus Yesus jeung 3 murid kumpul deui jeung jalma rea, datang hiji jalma sujud ka payuneunana jeung unjukan kieu. Juragan, tulungan pun anak. Gaduh panyakit sawan, ngabahalakeun pisan kana awakna, margi sok sering tikusruk kana seuneu atanapi kacebur kana cai. Parantos dibantun ka murid-murid juragan, nanging teu tariasaeun nyageurkeun. Saur Yesus, pohara maraneh mah, nyasaralah, nya teu baroga kapercayaan. Na Bapa teh kudu reureujeungan bae jeung maraneh. Kudu nepi ka mana Bapa nyabaran maraneh teh. Bawa budakna ka dieu. Tuluy roh jahat anu nyurup ka eta budak teh ku anjeunna diparentah kaluar. Seug roh jahat teh kaluar, budakna jadi waras harita keneh. Murid-murid mareka Yesus arunjukan, kunaon ku abdi-abdi mah eta roh jahat teh teu daekeun kaluar. Lantaranana mah maraneh kurang rasa kapercayaan, waler Yesus. Sabab saenyana lamun maraneh boga rasa kapercayaan sagede siki sasawi bae, maraneh bisa marentah ka ieu gunung. Pindah ka ditu. Tangtu ieu gunung pindah. Cindekna, rek kumaha-kumaha ge maraneh tangtu bisa. Tapi roh jahat kawas nu tadi mah ngan bisa diusir ku paneda jeung puasa bae. Waktu murid-murid kabeh aya di Galilea, Yesus nyarios kieu. Anak Manusa teh moal lila deui oge bakal diserenkeun kana kakawasaan manusa, tuluy dipaehan. Tapi sanggeus 3 poe bakal dihirupkeun deui.
Murid-murid kacida naralang saeunana. Waktu Yesus sumping ka Kapernaum jeung murid-murid, aya tukang mulung pajeg bait Allah nanya ka Petrus, "Ari guru maneh sok mayar pajeg bait Allah?" "Puguh bae," walon Petrus. Sanggeus Petrus aya di imah, ku Yesus dipiheulaan dipariksa. "Simon, kumaha ari ceuk maneh? Saha anu kudu mayar pajeg atawa upeti ka raja-raja di dunia? Rahayatna atawa urang asing?" "Urang asing," walon Petrus. Saur Yesus deui, "Lamun kitu, rahayat mah teu kudu mayar. Tapi keun bae, urang ulah cekcok jeung maranehna." Kusabab eta, jung kaditu nguseup ka talaga. Lauk anu nyanggut pangheulana sanggeus dipecatkeun calangapkeun. Dina sungutna aya duit, cukup keur mayar pajeg ka bait Allah, keur pajeg sarerea. Bayar pajeg urang teh ku eta. Sakitu dawuhan Gusti Allah.